mungkin ya abadene Bang Sunda. Sing sok. Iya hate tepuguh rasa dobongan kapalangnya mondok gete tibra kan tenan nyimpen simpen harus deh Lumayan. Neng gede bisa nih Bang Sunda mah. biasa kata Ya, dan mungkin ya. Kasusah ditambah rumah tangga ge payah salaki tengarti pandi imah temahi. apa bapak ngai maka curhat gitu nih Curhat kumaha ya A? terus tunggu teraskan mau bener kayaknya nih terus masak aja lapar ya Udah acan A. terus amam juga tuh Tenang we. Peneng magers. A. kan Neng mah asa hoyong rajin aja ya. Cina cek batur pami rajin ojai, awak nang aya pasti bakal lebih langsing, lebih seksi apa nama. tong percaya neng hoak tuh gitu mah buktina tuh tinggali lo paus ngajal tinggal kue buktina langsing kan teh Tuh sok gitu amat. Terus atulah dari kemana neng badai ka pasar neng maa bisa sayur sangketena tuh anitip buah-buahan kanggo naon? kanggo mamen tuh neng kan cek batur oge lamun sering ada buah-buahan mah kulit wajah oge bakal cerah tambah ganteng dia oge kan neng di wae nu resep boga salaki ganteng Tong percaya eta mah hoaks. Buktina monyet unggal pengadaharan buah-buahan angger we banget na monyet. anjir kasar naon deui Nyeri. naon anu nyeri Eta. punten neng Udah kanu buah we udah pikiran apa? ini mah apa tuh neng Orang tadi ku tukang ojek diberi pertanyaan kieu ya. Urang can ngarti jawabanna. Kumaha pertanyaanna? Cikjang cenah. Cirina gunung aktif nu kumaha? Terus mana ngajawab kumaha? Nya lamun di bel nyambung berarti aktif, tapi lain cenah. Terus? Nya urang teh kalaleur euy. Alieur meureun. Nya lalieur taluk we urang teh. Kumaha cenah jawabanna? Tah, ciri-ciri gunung aktif teh cenah mun dicabak nyabuk. Nya bener deh. Tapi urang can paham euy, nya naon nyabok. Geus lah tong dibahas. Cenah maneh cek si bos mau ulin awal we kamari pada tadi jajanan. Nya puguh kalah ka era euy. Cik atuh eta boga modal mah tong sagala teuing maneh teh. Modal mah boga. Eta buktina? Pan modal urang mau ukur cinta jeung nawe tu rek satia. Paingan lapar. Terus enak masih hubungan? Masih ngan urang hayang mengenal manehna lebih jauh. Jadi we urang ngajauh. Putus mah putus wae. Henteu aya putus mah. Nya terus kumaha? Ngan ngambek manehna teh. Ngambek meureun kamari teh dibere jajan. Lain wong. Kumaha tuh? Kieu wong. Cenah hayang diperhatikeun. Kurang diperhatikeun, bahkan manehna keur ngompol kurang diperhatikeun. Talakan nyabok salah urang di mana wong? Teu salah maneh mah. Ngan teu ideng maneh mah. Nya ayeuna mah terserah manehna lah. Da urang mah moal maksa anu teu hayang, moal ngagugulungan embung. Resep keneh nya nuturkeun, lamun geus teresepeun nya ninggalkeun. Nya bener put. Ulah narima mun kapaksa, ulah nyaah mun kasiksa, nyeri hate mah mah cukup ku kata hampura. Setuju wong, bener. Tumben maneh mah ngomongna bener. Ci sok nyempelekeun pisan ka urang mah.
Nunggu mana lah jadi motivator wong. Embung orang mah yang jadi pilot, baju juga bapak orang. Atuh pan asa teh pemaneh mah lain pilot. Kapan lain Ki? Ih, at kumaha? Sarua bapak orang yang jadi pilot. Ih. Guys, isukan malah cang ajak si bos, cang ajak ngurek. Urang masih nyamperna euy. Sing ku satu. Teh bos, ngan ada tandukan. Enggak, tapi ra teh bos itu aya urang ieu. Balik-balik lah. Tuh. Bu. Neng, kopi. Neng, kopi. Wayahna A, saya herang we heula. Pan modal bisa ukur cinta. Ih, ini tega Neng mah. Teu aya kopi nage duh. Ya serah tuh. Teu aya artosna. Jangan juga tuh. Isin atuh. Pak, padahal dengan hoyong jalan-jalan teh gitu, iya mah kemeser kopi wegeri. Ya kapan Neng mau pergi jalan-jalan? Jalan-jalan ke mana? Ke Singapura, Madinah, Citerep, ke dapur, ke imah, ke hareup. Itu lucu. Serius ih, neng mau yang piknik. Ya kemana tuh? Kemana ya sama Pak? Neng, Aa mah sanes teu mampu ngajak naik piknik. Pancik papatah oge, jodoh mah moal kamana-mana. Tah, ayeuna urang tos kajodohkeun. Nyantos tong kamana-mana. Mah sok ka mana karep wae. Bos. Rek naon? Iya nih ngajak si bos ngurek ya teh bos. Ngurek. Neng, Kalbet. Bos kamu tuh iya. Kajero cek neng. ya Neng, aduh ampun. Moal, si Aboy mah keur bisul, sok diajak ke ngedul. Ngedul mah teu beunang ditambul, tapi kadaek nu watakna dicatek mah. Baral di kali itu. Put lah ayo. Ngomong naon? Enten. Ayo lah. Naon deui? Salah jalan teh bos. Punten. Dan muten teh. Put apa. Ini si bos nge-WA. Kumaha cenah? Tungguan cenah di sisi lembur, ke urang kadinya sekedeng di cenah. Oh, siap gitu. Yep. Itu. Aya Aboy teh ka mananya? Maksa ngurek gitu. Punten. Nya sahanya? Punten. Mangga. Teteh. Bade pergi ke saha? Abdi teh pirogi ka Bapak Boy. Laras ieu Bu Mina. Oh, kalau rasana bistrina. Oh, istri Bapak Boy. Punten si Ate nu ti mana? Tepang kan? Nama abdi benguk. Nguk. Uhun, nguk. Terus maksudna ka Aboy? Nya kieu abdi teh kalaresan di cangkring motor Bapak Boy. Aya tunggakan di abdi. Mangga ditingali. Aduh, leres itu anu. Uhun, laras pisan. Kumaha pami ngobrol di bumi we? Uhun mangga. Ayo. Sok mangga calik, A. Dina kursi teh.
sanes tuh di para. Bercanda atuh teh. Sok calik-calik. Bade ngaleut naon, Tos tong repot-repot teh ku ningali teteh oge tos cekap. Ih, sebab. Jadi kumaha teh? Saharusna mah kapan abah itu sok dipasihan we atos ku abdi teh kanggo nyetoran. Tapi nah geuning nya. Oh, diangge kanggo nyetoran nu sanes panginten teh. Maksudna Bilih gaduh naon. lalawara teuing. Kami nya teh mah gaduh deui, cadi gesek teh mah tepi ka ngempor. Anjir. Power. Jadan kumaha ieu teh? Nya tuh kumaha sok deui bade euy mah. Maksudna kumaha teh? Bade dibayar atanapi moal. Upami moal dibayar, wayahna motor bade dicanda ku abdi. Aduh, kumaha atunya kalau rasana boy nanti nuju teh aya, abi nuju kosong di. Gampang teh, bisa diatur. Diatur kumaha? Billy bade bayar setengah heula. Mangga. Billy bade dianggap lunas biasa, tapi syaratna. Naon gitu syaratna? Syaratna teteh pepegatan teras nikah sareng abdi. Lurus tunjung eta nyarita eueuh ka paur, abong bibir teh diwangguk letah teh tulangan ngomong paduan cek lain. Aduh. Punten teh. Kudu jangan, abi tuh. Assalamualaikum. Punten. Punten. Sampurasun. Punten. Sampurasun. Punten. Punten. Duh, nya kamarana ya. Aduh, kreditan deui. Mang. Punten. Upami nu gaduh bumina nyondong gitu. Upami pamegata mah tadi nyondong di bade ngurak sana di ditu. Dupi istrina. Nyondong geura sauran wae. Oh, mohon atuh Mang, hatur nuhun. Oh, mangga. Punten. Punten. Tong sok pura-pura budak lah, ada utang mau wajib dibayar. Tong sok cuka cokot lah, sakirana teu mampu bayar mah sundel. Saha anu teu mampu? Teh punten. Punten tong sok gululug gitu kangen. Pira ge hutang sakitu? Pamit teu pira mah sok atuh bayar. Teteh tos 3 minggu nunggak we. Teu pira ge karep 3 minggu. Sasa bulan-bulan acan teh deui. Tuh nya teteh mah. Tungnya kumaha, mencek abi engke nya engke. Tapi teh Tapi naon deui? tuh kamah kalah ngaleos. Duh, Gusti. Galakan kene nu ditagih aja nu nagihna ge. Astagfirullah. Bawa di ka ditu. Duh,
Asik teh kieu teuing geuning euy. Apa nah kelakan SCP. Malaikat dia. Malaikat dia. Malaikat dia. Wong, urang ku tukang ojek diberi pertanyaan kieu ya. balik ini. Wong, urang tadi papan. Balik kali lah. Satuju wong. Betul mana ben. Modal mah boga. Eta buktina. Pan modal urang mah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resikania Dewi. Saya Ria Mahendra. Jangan lupa subscribe, like, sama komen channel YouTube-nya Janari. Jangan lupa episode terbaru loh. Jangan lupa di subscribe.